Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum. Nyanggakeun banjir getih di mumunggang pasir, hiasana Superman. Mari teh kanca parantos dugika kugituna teu ngalobakeun di pamolah saberut bae tiluanana nyampe ka Arya bari surut seret maresat bedogna langsung tingkorebat disabetkeun ka Arya. Ih teu perlu pilueun baraya, urusan kaula pribadi jeung Sutajaya ieu mah. Arya nyorowok bari jelang we maneh luncat ka tukang. Duit kadinya nya kanca, mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana najan digorokan kitu oge tetep we bedog-bedog nu tiluanana teh ting serepet deuk ngahanca sasaranana. Nu tumbarapna ka Arya geus teu kudu ngalobakeun di pamolah seret bae siku-sikuna nu dicabut kolebat disabetkeun dipake nakis bedog Widarba anu pangheulana nyampeuk deuk ngahanca sirah. Sedengkeun bedog-bedog Madrawi jeung Daroji nuturkeun ting hariuk ti kenca katuheunana. Tang bedog Widarba ngaheungeu katahan siku-siku bareng jeung eta serepet bedog Madrawi jeung Daroji deuk nyempalkeun tak-tak. Geus teu panjang mikir deui brak we Arya ngaragrageun badan ngagunakeun pasangan mau ngadangong. Bari panonna gular-gilar seukeut naker nitenan gerakan suku nu jadi lawan. Teu anta parah deui. Cedak. Binjurang Madrawi dihanca ku tenggelan dengan kenca dina gerakan babad alas. Bareng jeung eta cedak siku-sikuna ngahanca cecekolan Widarba nu terus langsung dipake ngababuk bincurang Daroji. Balukarna cukup hebat oge. Tiluanana nepi ka ting arajol ka tukang bari ting puringis nahan ka nyeri. Geus kitu brinjal Arya nyelegedeg gerat manehna luncat nyampe ka Widarba nu harita keur ngajaregjeg mundur. Heat cedak leungeun kenca Arya kalawan sakilat naker ngababuk leungeun Widarba nu keur nyekel bedog. Kedung uluangeuna ditunjel ku besetan tuur nu disusul ku gempuran peureup kenca kana gadona. Ogo we tumerapna ka Widarba teu beda tinu digempur ku tilu musuh sekaligus. Akhirna manehna kontan ngagedebut bari terus ngusek. Kanca dangu sadayana sedengkeun Madrawi nu harita cicingna teu pati jauh. Agentak manehna luncat ka tukangeun Arya bari langsung ngaheumbatkeun bedogna. Tapi Arya nu memangna geus ngabogaan ijiran moal teu kitu polahna nu jadi lawan. Rikat manehna ngareundeuk. Geus kitu kilek manehna malik ka tukang. Breh Madrawi nu keur ngaheumbatkeun bedog masih kena ngahiuk di luhur. Teu talangge seret Arya maju terang. Gerakan bedog digagalkeun ku siku-siku. Cerot. Perep kenca Arya nyayang kana cukang irung. Pelentrang
disusul kusi-kusiku ngahancak tarang nu dibarengan ku jejekan dampa suku kana beuteung. Madrawi ngagerung bari badana ngakeblag ka tukang. Sabot gitu ku Arya karasa aya nu ngahiuk nebak kana puceuli. Tetalangke gilak we manehna malik ngabarengan gerakan siku-siku kolebat cedak. Pigelang Daroji nuker nyekel bedog dihancak ku siku-siku. Memang manehna harita keur ngahembatkeun bedogna ngabongohan Arya ti gigireunana. Duh, perep kenca Arya sakilat naker nunyeul kana hulu angan. Daroji ngahanyu bari tiburel buncelik sarta leungeun katuhuna ngulapes kahanap bedogna ragrag belentrang tarangna dihancak kusi-kusiku saperti Madrawi tadi. Heat cedak tenggelan rawe rantas leungeun kenca ngegampleng puceuli. Tobat. Daroji ngoceak bari badana langsung ngagedebut. Aya deui rorongo teh lauk buruk milumija. Arya ngomong sorangan red ka Sutajaya nu masih keneh ngajejer bari tina beheungna ngaberebei bijil getih katayap ku manehna disampeurkeun. Lain teh ras-rasan kaula teh Sutajaya, tapi kaula mah sakadar deuk nagih hutang pati kudu dibayar ku pati deui. Arya ngagarentos. Sep, siku-sikuna dibebaskeun deui. Geus kitu. Srepet, manehna mesot bedog. Sarta kakara oge diheumatkeun deuk ditugelkeun kana beheung Sutajaya. Teu kanyahoan. Srepet, pletrak. Aya batu sahandapeun muncang meletrak kana sikuna. Aduh. Arya ngagero lirih sarta bedogna nepi kalesot tina panyekelna. Bari beungeutna muringis nahan ka nyeri. Red Arya kanu anggang tapi reungeuh aya nu ngablesat nyampeuk ka manehanana. Teu sidik jirimna mah ukur ka tembong we kolebatna. Duh. Bahaya masalah guruna ya. Lain pilawanan aing. Arya ngageurentes. Geus kitu, kojengkang nyokot bedogna. Belesat bae manehna ngejat ti dinya. Hei, moto ngejat ki sila. Nu nyampeuk teh nyorowok. Nu teh lian tibah laduni. Tadi nama manehna teh deuk terus ngudag. Rokaya bareng ngareret ka Sutajaya. Tatuna teh tetela matak pika salempangeun. Begitu nggentak bae bah laduni muru Sutajaya. Tetela lain lawan jore-jore. Cacakan katempona teh masih keneh ngora naker. Nah naon pasalna. Sarta saha manehanana teh nu sabenerna. Bahladuni ngagerentes di jero hatena bari nitenan tatuna Sutajaya. Kebeneran nu tiluan geus ting kulisik harudang deui. Geus kitu mah teu ngalobakeun di pamolah hargayang bae Sutajaya direreyang padamayang dibawa ka padepokan. Tukangan ngeteyep Bahladuni nuturkeun. Sajeroning lempang teh sirahna mah ngeluk tungkul. Keur maparah saha-sahana nu jadi lawan Sutajaya tadi. Tetela hebatna teh. Sutajaya nu geus kaitung luhur tingkat pangabisana nepi ka ngajehjer. Geus bogoh nu tiluan bebarengan pada ngajarongkeng sekaligus. Moal kitu manehna teh baturna keneh si anggana. Kayak kieu mah tetela garapeun teh kacira beratna. Jadi naha mun ku aing teu disusul ki Suta teh ayeuna teh meureun ngan karingarana. Bahladuni ngagarentes deui
bari tetep noyod ngiringkeun anu tiluan. Kanca dangu sadayana ngejatna Arya teh tekebat sanggeus karuhan taya nu ngudag ragwe manehna eureun bakuna mah ingetkeun kasaduloh anu keur waktu tadi teh dititah nyalingker kanu bala bisi kumaonam tapi tacan sakumalilana manehna reureuh saduloh geus ngurunyung anggang keneh oge geus nyerengeh nembongkeun huntu. Hebatlah Adi, hebat. Saduloh bari gek diuk gigireun Arya. Bari tetep nyerengeh. Naon Kang? Hebat teh. Arya api-api nu teu ngarti. Sok pada geus kajudi. Saduloh teh muji ka manehna. Nya eta tadi kempar opatanana. Eta mah kebenaran we kuringna unggul. Arya ngabalieur, era parada dipuji hareupeunana. Ngan eta Ki Adi na make ngejat. Padahal mah nu saurang deui mah jajal we tutuman. Datang paneuri. Nya mandahna kawasna mah da umurna oge geus kacida kolotna. Teh sangkut pautna Kang. Dalah jeung nu tiluan oge. Da ngukur kapaksa. Tujuan kuring mah ngan saurang we nya eta ka Sutajaya. Nya najan kitu Ki Adi, batur-baturna Sutajaya teh moal cicingeun atuh. Buktina geuring tadi kumaha. Geus kitu mah teh daya pikeun ngejat mah nya kapaksa we di sanghareupan. Tapi dari aya keneh waktu mah nya tetep we kudu disingkahan. Teh perluna riributan jeung nu teh patula patalina teh matak ngahambur tanaga teu puguh. Lain nah naon atuh nu jadi persoalan teh Ki Adi. Saduloh terus nalengteng. Aya we urusan pribadi. Ngan hanya karena teh maksud kuring teu kalaksanakeun sakaligus. Aya wae halangan teh. Cacakan lamun tadi teu kaburu aya nu datang mah beres meureun. Kuring teh bakal tereh-tereh bisa balik deui ka lembur. Gimana kitu padumukan Ki Adi teh? Jauh ti Ciawi. Ayeuna moal buru-buru mulang. Malah waka. Lantaran maksud kuring tacan kalaksanakeun. Hari ayeuna di mana Ki Adi cicing teh? Saduloh terus talete. Eta teu boga pamatuhan nu tetep. Kakara ge sababaraha poe kuring aya di dieu teh. Oh, kitu. Kumaha upah milu we atuh jeung kuring. Saduloh ngajakan. Puguh manehna perlu pibatureun pikeun yang hareupan anggana. Gimana kitu lembur akang teh? Di wado. Yulah mending cicing we jeung kuring. Jeung tinimbang sararak siruk teu puguh mah. Nya, ari kersa diheurinan mah ku kuring. Teu nanaon da lega ieu. Ya atuh Ki Adi Keun ari deuk liar mah tang tuh dibaturan ku kuring lantaran da kuring oge sarua we pada ngabogaan pamangsudan. Saduloh bari jung we ngajakan indit. Geus kitu mah teu hese beleke deui beral bae alarindit. Sarua pada bungahna. Saduloh boga pibatureun sedengkeun Arya sasatna aya nu ngarawatan. Teu kudu pulang anting ka lemburna.
Sajorening lempang teh Arya mah hatena teu jongjon keukeuh nyolok kana kajadian nuci keneh karandapan. Babakuna mah ngarasahan jelu pedah maksudna kapaksa gagal kagareuwahkeun ku datangna Bah Laduni. Dah padahal mah mun dicoba heula we ku aing acan puguh aing kudu kasoran. Ngan eta cenah ceuk emang ngayonan guruna Sutajaya mah aing teh moal mempan. Tapi boa manehna teh guruna balain dan kaluhan saha-sahana. Tapi lamun raskan wawasena nya pasti we manehna teh tingkat pangabisana leuwih ti aing. Buktina tenggoranana tadi kana siku. Tepira batuna mah ukur sakitu leutikna, tapi karasana teh matak ngalumpuhkeun. Bedog aing gue nepi ka ngajleng. Tela lain pilawanan aing. Nah, masalah deui manehna teh guruna Sutajaya. Arya ngagerentes dina jero hatena. Cenah ceuk emang bapak aing teh ditelasanana ku Sutajaya di Cigalontang. Tapi waktu ditanyakeun di mana pajaratanana, anjeunna teu nuduhkeun. Ditatanyakeun ka urang Cigalontang, luput. Saurang oge teh nu nyahoeun. Kapan ari emak mah pajaratanana teh aya di Ciawi. Eta mah tak kagetan teh deui. Hal ieu teh teu meunang ditanyakeun ka guru aing. Malah aing boga maksud deuk males kanyeri ka Sutajaya oge. Cenah teu meunang digeruhkeun ka paguru. Ih, nanaon sababna atuh? Hate Arya terus-terusan galecok. Kanca dangu sadayana. Memang kitu pisan. Sal silahna teh. Pangna Arya ngakalakeun Sutajaya teh tayalian ngendek Malespati. Dumeh nu jadi bapana cenah dipateni ku Sutajaya waktu galungan patutunggalan di Cigalontang. Tapi hal ieu teh ngan ukur beja. Keterangan tilu jadi pamana. Manehna sorangan mah teu nyahoeun bener. Malah saingetna manehna teh geus teu bogaeun bapa. Hirup kadua indung nuturkeun nu jadi paman adi indungna. Anehna keur aya keneh indungna mah pamana teh teu curuta carita naon-naon. Najan manehna nanyakeun oge tina perkara bapana. Lantaran di Ciawi taya pajaratanana, boh indungna, boh pamana ngan ukur ngirung. Teu mere katerangan anu bisa ditarima ku akalna. Ngan sanggeus indungna sah ti dunya, malah sanggeus manehna guguru ka paraksa bumi ti padepokan Gunung Cupu. Kakara pamana ngageletis. Cenah maotna bapana teh dipateni ku Sutajaya nu tarangna Codet Tapak Bedog. Nyaeta keur waktu galungan di Cigalontang. Bari akhirna mah pamana teh beak-beak nyamardih yen manehna kudu bisa Malespati ka Sutajaya. Teu diperdih oge hate Arya jol ngaheab we nafsu hayang Malespati kontan ngagedur jeroun dadana. Sah nu ngeunah boga bapa ditanda sadeungeun. Bari teg manehna ngabogaan sangkaan tangtu pajaratan bapana teh aya di Cigalontang. Begituna balenyang bae ka Cigalontang didatangan. Tapi lain deui mata karenegna ditanyakeun ka ditu ka dieu. Sugan baheula aya nu ngadon riributan di dieu nepi ka hanteuna. Saurang oge eueuh nu nyahoeun.
Malah nu ditanyakeunana teh jalma-jalma nu geus karolot naker. Tapi saurang oge taya nu bisa mere katerangan. Bakuna mah taya nu riributan taya naon. Komo bari jeung nepi ka hanteuna mah bisa dipuguhkeun ka patunggu kuburan. Yen di Cigalontang mah taya kuburan semah. Dina geus balikna deui ka lemurna, kungsi hal ieu teh dicaritakeun kanu jadi pamana. Ari pokna teh pamana nyarita, cenah kuburan bapana mah teu perlu diributkeun. Nganu penting ayeuna kudu buru-buru bisa malaspati ka Sutajaya. Memang mulai nu nyahun cenah urang Cigalontang mah. Lantaran harita teh boa aya nu ngubur, boa eueuh. Waktu Arya nyarita ka pamana, yen deuk bebeja heula kanu jadi guru. Pang-pang nama ngaharepkeun doa restuna. Pamana sama sakali teu ngidinan. Majarkeun teh paraksa bumi geus tangtu moal tujuan. Mana mending buru-buru we indit pikeun maluruh Sutajaya. Hal ieu teh teu saeutik pikeun Arya mah matak ngabingungkeunana. Bakuna mah dina nitenan sikep nu jadi paman. Tapi sanajan kitu, manehna geus teu ngalobakeun ditatanya, terus bae sasadiaan pikeun indit. Ceuk panuduhan pamana, cenah maluruhna teh kudu ka Pangandaran. Lantaran di dinya aya guruna nu ngaranna Bah Laduni. Tapi omat, manehna ulah nepi ka bantrok jeung Bah Laduni lantaran geus tangtu moal kuat. Ieu sababna lumatak Bah Laduni jeung Sutajaya dituturkeun ku Arya. Nu jadi ciri wancina nyaeta ceda dina tarang Sutajaya. Cocog sakumaha ceuk katerangan nu jadi pamana. Ayeuna sanggeusna patepung patutunggalan. Hatena rada rigrig oge. Lantaran tetela Sutajaya teh kumanehna geus bisa diragragkeun kalawan mutlak. Kari mikir kumaha jalana sangkan bisa dibantrok paduduaan. Taya di jalan, iwalti padepokan lemah neundeut kudu dilanglang saban poe. Matak bareng manehna diajakan ku saduloh teh ujug-ujug haripeut teh. Seutik oge manehna teu ngabogan sangkaan yen deuk dijieun andelan ku saduloh pikeun nyang haripan anggana. Atuh sanggeusna Arya matuh di wado. Ngalpoe oge terus we ngulincer. Sok padahal ari hatena mah tacan merean. Lantaran anggapanana Sutajaya teh moal waka buru-buru tembong hulampreng. Tatu dina beheungna moal cager tereh-tereh. Tapi saduloh keukeuh we ngagugujeg ngajakan indit. Alasanana pikeun itenan Sutajaya. Padahal jejeroanana mah deuk maluruh anggana ka lemah putih. Tapi nyaeta unggal indit oge can pareng bantrok. Puguh anggana keur taya di lemurna. Harita anggana katut nuduaan geus mariang ti Cibulan. Keur aya di Cikuda. Nyemah di imahna Ki Ardaim. Nganteur wisena nepungan Nyimaya. Baranggok mah teu wudu matak ngadatangkeun kakagok oge pikeun Nyimaya. Sahanteuna dina ngarongheapna ayeuna wisena teh dibarengan ku anggana. Mun disebutkeun popotongan teh mah anggana teh popotonganana urut bebeureuh. Bari pegatna teh teu puguh aturanana, teu puguh jalana. Ngan alusna ngagentak anggana nerangkeun maneh. Bakuna mah ngabolekerkeun tina perkara kaayaan Lesmana. Bari harita teh totopong Lesmana dibuka. Puguh we ari brae teh. Itu ieu oge taya nu teu malohok. Bari sakalian ku anggana diterangkeun yen Lesmana teh pibatureun hirupna. Teu sangka ku tani teh nyi elas. Janten sanes jang elasnya. Ainggan atuh sakitu rancunitna ari istri mah. Ki Ardaim ngahehe bari kagetna mah can leungit.
Paingan atuh. Nyimaya mairan bari ngahihi. Paingan naon Nyimaya? Mohon ilas. Paingan atuh ngukuntit. Dataeuna. Nyimaya ngahihi deui, ret ka anggana. Nu harita keur alangah elengeh. Latam letem teu beda we ti domba eleh. Tahu naon Nyimaya? Geus mana tetep ngagalenyu. Tahan-tahan ya Kang Angga. Nyimaya bari ngagiler ka anggana. Is, atos teu sae muka sajarah pamali. Heg aya sena. Anggana ngahuit bari nyarengeh. Heg ngareret kawisena. Nu direretna mah kalah ka rungah ringeuh. Lantaran teu nyaho ata utuna. Puguh. Manehna mah poekeun yen anggana teh beunang disebutkeun urut beubeureuhna Nyimaya. Ngan alusna ngobrolna soal eta teh teu katutuluyan. Saterusna mah ngalengok kana soal sejen. Bakuna mah ngadongengkeun deui lalampahan nu kungsi karandapan ku masing-masing dirina. Nyaranjangna di Cikuda teh teu lila, lain teu sono. Tapi anggana geus hayang geura papanggih jeung nu jadi indung. Geus kitu we meureun kudu papanggihan. Lantaran harita teh Saduloh jeung Arya keur ngulincer kapal bahdinya. Puguh we ari nu tiluan kaluar ti jalur mur. Ari gok bae pasarandog di setengahing jalan. Lah. Usuk kuring gadi. Anggang keneh oge Saduloh geus awas. Manenang harewos ka Arya. Nu mana? Arya bari ngarandeg. Nalak-nalak kanu tiluan. Tetela. Tiluanana oge pantaran manehanana. Kabehanana ngan nu di tengah mah. Awewe teteh beubeureuh kuring. Direbut tah ku si kasabelan anu belah kenca. Gitunya. Jadi kumaha tuh Kang Duloh ayeuna? Digasak we tuman. Nya tapi da kuring mah malah kang bantuan Kang. Rada era parada ari teh pasalna mah. Lamun kuring kasoran. Ieu mah diantep atuh. Tapi saheulanan mah kuring mah da moal kapipiluheun. Kanca dangu sedengkeun pihak anggana barang breh hareupeunana mireungeun Saduloh terus bae laleumpang. Itu ieu ngan ukur nyarita ku reretna. Nu ngandung isarah yen bakal ributan. Nu pikeun wisena mah make boga rasa kabeneran oge. Aya kasempetan pikeun nyoba beunangna guguru teu aki tirta. Lar kahareupeun nu duaan. Gancang Saduloh ngahadang jejalaneun. Sedengkeun Arya tetap we dina tempatna nitena nu tiluan. Memang nya nu saurang mah pangawakanana ngalampanyat moal salah deui awewe. Minggir Saduloh. Ulah nyar-nyar peributeun lah. Anggana nyarita lirih neuteup seukeut ka Saduloh. Nu harita keur ngajega di jajalaneun. Kukituna kapaksa we tiluanana ngarandeg. Hehehe. Nya capek naon anggana? Puguh si laing nu mimiti ti heula nyiar-nyiar peributan madele. Teu rumasa kitu. Saduloh muncereng. Nu dimaksud ku Andika teh tina perkara las kitu. Anggana bari ngareret ka Lesmana. Nya heueuh deuleu. Nah, make kudu tatanya heula. Ari geus rumasa mah Saduloh nyentak. Lain salah kaula atuh eta mah. Tapi Andika we nu goreng milik. Oh geus laing. Nu jadi mah hindeungna deuleu. Oh kitu nya. Nya teu naon atuh. Ari kitu mah anggapan Andika. Jadi deuk kumaha tuh pikarepeun Andika ayeuna. Urang rengsekeun secara lalaki. Nah biko teuing si lain teh anggana.
teu naon saduloh. Ari bener mah Andika masih kena aya hate. Ngan ulah cara ti heula we. Matak ganggarateun. Anggana bari ngarenyu. Bah, mentong ngecabrak nu lain-lain sanggana. Memang rumasa ti heula teh dewek geus kasoran ku si laing. Tapi coba ayeuna. Geura jajal ieu. Wawasan dewek. Saduloh nangtang. Saha kitu nu pikabutuh ku Andika teh? Kiluanana oge. Teh halangan dulu. Saduloh tetep sentak perongos. Ih, tuh ada samunah kaki tuh saduloh. Kaula we lanannya nu bakal maju mah saurang. Kitu oge lamun batur Andika ngan saukur deuk lalajo. Anggana bari ngagiler ka Arya. Tong waka nyabit-nyabit ka kaula anggana. Rengsekeun we heula urusan Andika pribadi. Arya na malang bari neuteup ka Anggana. Ih, nyai mah bisi lantaran biasana nyepiraku teu bakal bumela kanu jadi sobat. Urusan kaula pribadi teh Anggana teu perlu dicaritakeun ku Andika. Alah, montong ngalobakeun huntu Anggana. Anggun mugara icip-icip ye berep dewek. Saduloh nyarita kitu teh bari langsung nyebrutkeun pereupna. Ogo we tumerapna kawisena. Nu memangna hayang ngajajal beunang guguruna. Manehna ujug-ujug ngajererat we ka hareupeun Anggana. Mapa gempuran pereup saduloh. Jeung aing we lah. Lawan sia mah saduloh. Montong waka jeung lanceuk aing. Pokna wisena nyorowok. Bari rikat ngaheumbatkeun tenggelan kepangna deuk ngahancapi geulang. Ngan bae kapaksa ngageblos lantaran saduloh ngagentak narik deui leungeunna. Mundur sana. Anggana nyorowok nitah mundur ka wisena. Anu aya angga si gejul teh urang sahareupan we ku kuring. Teu perlu angga mah nyang hareupan jejebolan. Wisena dititah mundur teh kalahkan embal. Setan sia. Amara saduloh jadi malih ka wisena. Pedah eta disebut jejebolan sarta teu parah deui. Sabrut we jurusna ngadius deui saperti tadi. Ngan ayeuna mah ditujukeun ka wisena. Hehehe. Puguh sia barakasakan mah saduloh. Wisena na malang berikat mapag ku gerakan tambak limpas. Tuh, gerakan pereup saduloh teu bisa laju. Malah manehanana nepi ka ngajaregjeg ka tukang. Montong digunakeun jurus pedu kitu mah tuh saduloh. Wisena nyorowok bari sabrut we pereup katuhuna ngadius ngasupkeun jurus Ibun Bajra. Ngan bae saduloh cukup cingeus. Manehna ngagentak mundur salengkah. Nu ngajadikeun gempuran pereup wisena kapaksa kudu ngageblos. Teu nepi kana sasaran. Sabot kitu saduloh ngagentak nyerong ka belah katuhu sarta teu anta parah deui. Habak bae pigelang wisena tadi keting. Bareng jeung eta pereup kenca saduloh ngadius sarta teu salah deui ujug-ujugna dagor carehan wisena anu belah katuhu are jedak jeregjeg we wisena kagigir. Geus kitu pereup saduloh geus ngadius deui nyusul tepus. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.